kerentas hati ngabogaan cita-cita dan laksana maksud hoyo ngajungjung seni pribadi seni Sunda anu mulia mika heman miara kabudayaan geus ngajadi kewajiban putra Sunda ngajeng pancen ngajaga tur anu mulai pikeun keagungan bangsa ayu rampan saruyung sing sauyung kasenian ngajadi kicirenmu yana bangsa kau kurma ajan senina kabudayaan kesenian dan sanat sadis lumayan pokok dianggap kurang rakyatkan duduran ayo bacaan ke Tanjung ke pasar ikan ayo bacaan ngajungjung mah kabudayaan umandean ngedangkeun gerentas hati ngabogaan cita-cita dan laksana maksud hoyong ngajungjung seni pribadi seni Sunda anu
negara Katutasinan tak bisa dibandingkan sama kedua anak. Pamugi Allah akan nyelamatkan kadayana. Komandan ngedangkeun jeung hati nak boga cita-cita dan laksana. Maksud hoyong ajung pribadi seni Sunda anu mulia dikaeman niara budaya geus ngajati kewajiban putra Sunda ngasempat